siapa mantap. Mantap. Batur mah ditita gawe teh bunga. Mung aya tabungan teh. Gitu euy, gunengan palingan hojor ka dieu. Si kakek euy. Hei, Kek. Kenaon di nya? Bang Us. Ya, Naon? biasa ya tuangan teangan itu. Oh, tuangan teangan. Heeh. Sayuran lain. Lain, ieu gawe di saya. Soalnya di urang atuh urang lega tanahna. Oh, daripada coba cabut tepung ieu urang teh kebenaran yang anu gawe. Jangan gawe. Heeh, jangan obat galang. Sugan atuh kakek daek teu gawe. Saha? Kakek gawe di urang. Harus Eta mah pokona mah kieu we, gaji sapoe 50. Ngopi ngarokok bebas. Bisi Ya. arek gitu. Teu hararayang kudu gawe di batur anjing ngulikeun di pagawean 7 urang nu gawe teh aing ge. Lain bisi ieu mah. Ah, bisi-bisi ge embung. Mana nu gawe saeueuh. Tuh beula pasir nu gara Lain bisi kakek teh bisi geus teu boga duit gitu. Naon? Bisi geus teu boga duit Make ayeuna. jeung ngarendahkeun mana ka urang. Urang mah dari bari ngontrol ka kebon bari cubat sabut, ulah tamuh lempang ti mah. Nyaho urang ge kakek teh keur butuh duit. Iya, urang mah teu butuh duit. Urang lamun keur butuh. Eta we geuningan mah ni. Eta kucepak-kecepuk ieu. Urang mah gieu teh tamah kesel ti imah ini ngontrol anu gawe sambil cubat sabut pan itu beres ieu ku urang dikeureuy. Jadi nu gawe teu bangating teu loba teh ngulikeun. Kitu tujuan urang mah. Idinya tong sok ngarendahkeun urang. Lain ngarendahkeun urang mah berbagi rejeki. Oh, berbagi rezeki kana tong ka urang aya keneh nu fakir miskin di bawah urang. Sok ngulikeun maka itu. Eta meuni emu. Lain embung ai kudu kitu mah mun rek mere mah sekaligus blak. Lain teu boga mah teu boga we kayak meuni gengsi gawe di urang. Ah, lain gengsi lain teu boga, urang boga ti dinya tong sok ngaledek kitu di dinya. Mantap kitu sia. Jangan rek ngaledek aing lain sia tah. Ngadon ngaledek jol ka dieu teh aing mah duit tong kumaha sia. Mantap sia mantap. Mantap. Batur mah ditita gawe teh bunga. Mung aya tabungan teh aing ngajakeun bisa teh mantap kitu. Ngadon pangaca wae sama jika dia teh mah panggil jelema eta teh kan ngarasa beres aing. Naon izin nah ka aing teh aya boga hate dendam sia mah. Meuni gengsi kamari ge nyaho urang teh. Aya ngadenge mejana maneh teh arek punya minjem. Bisa arek gawe mah isukan we datang ke. Sia goblok. Mantap sia mantap urang ngajar. Awas sia goblok. Mun balik di ka dieu rasakeun sia ku aing ngahina wae ka aing goblok teh sia. Teh rasahan ngabejakeun ka si Uusnya. Kudu da memang aing rek unyam injem kamari teh ngan nu mere nu percaya. Nu nyahun tapi si Uus nyahun aya nu bebeja mungkin goblok teh.